satu. Di hiji poe aya barudak dek arindit ka sakola. Budak anu tadina edek sakola jadi marales kulantaran si Rizky ngomongkeun PR matematika. Tekung si Lila, si Rizky jeung si Eneng nepi ka sakola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok. Ini. Tetap bang, tetap. Tekung si Lila deui Pak Bambang oge datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bambang ngajar bari jeung semu keuheuh. Nuhun, Pak. Kemana itu sama deui? Suka pada tadi diajar ke Haribeun. Si Lila Pak Bambang aya nu nelepon. Anggeus teteleponan Pak Bambang ngajak si Rizky nyusul barudak kulantaran aya pengumuman penting. Banyak Pak, mohon Pak. Rizky, terang barudak di mana? Terang, Pak. Nah, tuh yuk, langsung sore. Emang kayak naon, Pak? Informasi penting, ayo ya tuh. Mungkin we atuh kami disampaikan. Terus kudu Bapak tuh. Oh, nyata itu. Fungsi Lila Pak Bambang jeung Rizky nepi ka tempat tongkrongan. Budak anu tadi teu arasup sakola keur nyantai di tongkrongan bari nginum minuman keras. Ya, Yuki. Tolak. Iya. Mana udah Kak? Oke, mana yang mau kalah dulu. Mantap. Kemarin ini kan action. Pang sian dan Ki. Pulang tuh. Pulang aja. Wah, babat deui. Anjing, kopo deui. Ngopi lah, ngopi. Nikmat kieu asli nikmat dunia akhirat. Ngeunah, ngeunah. Tak perlu ngopi. Nah, ngeunah. Tak perlu ngopi. Fungsi Lila Pak Bambang jeung Rizky nepi ka tempat tongkrongan. Yuk, tuh Pak. Astagfirullahaladzim.
Sidik air. Pak, dekat dia. Tahu Pak. Sana. Cia di ngarahan. Woi, pas timbas sayangan. Kungsi lila deui Pak Bambang dipaksa nginum minuman eta. Geus nginum minuman eta Pak Bambang pingsan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia dan